Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng simkuring dina acara ngadongeng. Ngadongeng Sunda. Karangan simkuring curat-coret manawi bahan katampi dina judul Cinta Ditolak Dukun Bertindak. Bagian ke-18. Mangga mitra supados teu nyengkolong teuing mitra baraya dulur-dulur salam dunya mangga urang kawitan wae ieu dongeng supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Mangga maranco sadayana mangga. Kocapkeun motor STNK BPKB geus dicekel ku Kosim. Atuh pamitan Kosim teh arek mulang. Heula kanu ka indung ka imahna rek bebeja kitu nya. Atuh gagah katingalina gaya. Meni gagah akang. Pok Neng Lisa. Mohon atuh Lisa ayu tulis bade ka bumi. Wios engke we capek heula bade ngebak hareudang abi. Oh nya tuh akang wih heula nya. Mohon atuh Kang sok hati-hati di jalana. Mitra leos atuh sejegur we nya di selah motor teh. Di selah motor teh atuh ke Pak Haji uluk saha manehna pamitan ka Bu Haji. Neng Dewi malahan manggeus balik sakola. Kabeh geus kitu mah leos we atuh kanu motor. Geunang kaing lah motor alus. Imah geus meujeuna lah teu kos teu heula teuing. Aing mah da teu bogoh-bogoh teuing di hate aing mah sabenerna mah. Inget keneh jubras-jebrisna komo jeung nyiduhan sudah ciduh ka aing eta ngomong jeung amit-amit ka aing. Sajeroning di jalan gitu dina hate si Kosim. Yang Kosim. Geus bener-bener buleud patekadanana arek ngorot ngeret kitu nya mitra. Lamun ieu teh mah geus kocapkeun gancangna carita bobogohan teh geus maju rek 2 bulan leuwih. Kitu we ngojek aya gitu biasa we lah. Tepung ulin gitu nya. Neng Lisa we nu ngayeukeun duit biaya naon boh naon jajan boh naon. Malahan mah panglikeun jiket kulit cenah meh pantes kanu motor mah make helm. Cag urang tuna heula carita si Kosim. Urang ieu heula ka keluarga Haji Hasan. Pok Haji Hasan nyarita ka Neng Lisa. Si amuna ge aya malahan mah Dewi mah kalau katukang. Lain mu urang geus heubeul papacangan baheu bobogohan gitu Kosim jeung yang Kosim jeung budak urang jeung Lisa. Cik atuh urang talek engke mah kumaha ketakna kajang kahareupna manyahaben bobogohan era atuh ku batur. Melaan cul kuliah pilihan Lisa ka Kosim rek kumaha atuh nya nyai geulis kumaha atuh Lisa teu langkung amu teu langkung abah. Oh lain arek kawin atawa arek tanya cenah nanyaan heula urang tanya we engke mah sore titah ka dieu. Mending oge atuh kumaha saena we da abdi ge teu tiasa mutuskeun abah ari ka paprakawis kanu kitu mah. Oh atuh ari kitu mah
ke atuh urang badami mau kumaha cik cek amu alusna mending senah tunangan heula atawa kawin wae. Urang tanya budakna kosimna. Ah cek amu mah mending oge kawin we daripada tunangan-tunangan mah da katitih-titih keneh hamur heuh mun ieu teh mah 2 kali biaya. Geus we kawin sakalian urang seunah rada urang ieukeun cenah rongkah mun rongkah teh mah tapi heuh urang ieu we kitu sapantesna ilaharna urang gitu. Kahayang mah atuh nanggap naon-naon nek kitu engke mah. Urang tanya engke budakna kosimna. Mitra Neng Lisa bangun anu atoh. Geus aya omongan kitu ti 2 kolotna. Kumaha Lis mending kawin wae langsung. Nyata mah kumaha Abah we taros heula si Kang Kosimna. Bentar Mitra. Taros heula si Kang Kosimna sangemna kumaha. Oh atuh ke sore we bada asar urang nitah atawa Dewi we cenah neang ka ditu. Cenah ka dieu pada magrib gitu. Nyawios atuh engke abdi sareng ieu naon teh sareng Dewi kateun Kang Kosim. Oh kumaha dinya we nu penting mah tos bada magrib we ka dieu gitu Abah aya piobrolkeun. Muhun atuh mangga Abah kitu mah ari kitu mah kumaha Abah we abi mah ngiringan. Tag heula Mitra nya. Urang tuna heula carita eta geus meunang keputusan si Abah jeung si Amu urang kawinkeun wae cenah budak lah cek si Amu. Ayeuna urang kocapkeun Kosim jol ka imahna. Wah euy gagah euy kanu motor gaya euy. Pake helm jaket kulit. Ah bener anak Abah hebat. Cek Bah Atang. Ih meni gaya kitu Kosim. Jadi kasep we ayeuna mah ubuhan aya nu ngamodalan. Nya atuh mah da meureunang kudu kitu. Mitra kada distandarkeun motor teh nya dipipir gitu da aya parangung lain parangung aya soronoy. Diigiereun imahna teh. Strek we dikunci. Tuh, malahan mah tingali Bah, BPKB STNK-na ge dibikeun ka uing tadi cekel dihitung bisi leungit. Ari di nu mawa motorna mah puguh bisi aya nanaon babari. Oh bener euy. Kade maneh euy ulah ieu ulah sembarangan barang teu neun atawa boh barang pake. Eta teh da sahanteuna ge banda batur ngan geus dibikeun ka maneh ngaran-ngaran titipan kade maneh kudu iatna ngajaga. Nya kumaha we atuh Bah. Mitra nemalan Kosim teh tapi da hatena mah lain kitu. Na jero hatena mah. Plus atuh Kosim Ma ieu cai mana? Tuh di tengah imah cai mah Sim. Urut heuh acan eta jeung Abah maneh. Nya atuh mah. Ini atuh Kosim teh. Ka tengah imah ceket digantungkeun ka kamar. Ceket kulit weuteuh atuh. Gas asli di Garut. Ceketna ge. Geus kitu ngopi mae heuh nyieun kopi malahan nyieun ku sorangan. Mana mah kopi belah mana? Tuh belah ditu tuh. Tah nepak nah eta aya na rak. Oh
Oh iya atuh aya geus. Inyo sorangan bawa ke tengah imah Udud Samsuah jeung bapana ngabako ngobrol. Lain sim kumaha jeung geus heubeul maneh bobogohan jeung Neng Lisa teh. Arek kumaha pilampaheun maneh? Keun we heula Pak lah. Saha mah awewe can nanya mah. Mun geus nanya da karek kuing teh dijawab. Mitra tekung si Lila bada asar kaliwat. Da itu digancangnya dicokot singketna da gitunya indungna nyangu biasa geus. Malahan mabrak taruang ke sarola teh. Tekung si Lila aya nu datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atuh nyampeurkeun panto we bah atang teh. Geningan Neng Dewi. Aya naon Neng? Sok kalapat atuh Neng. Cat teh ungah gitunya ka imah si Kosim. Iya abi teh dipiwalang ku Abah. Engke Kang Kosim bada magrib piwarang ka ditu cenah picarioseun. Kumaha? Dewi, kumaha Wi? Saur Abah engke cenah ka ditu sonten bada magrib. Picarioseun pibadan teneun. Oh gitu nya wioskeun ke akang ka ditu. Partoskeun muhun gitu. We bade tuang tuh tos taruang ya namanya beres. Tra atuh teu lila Neng Dewi ge di dinya nu pokok utamana we teu dileuwihan teu dikurangan pang beja heuh panitah bapakna teh. Ada moalami abi oge teh bade uih we da tos sakitu ti piwarang ngadugikeunana nya Kang Kosim omat ke diantos saur Abah. Engke bada magrib. Atuh moal cai-cai heula atuh. Neng. Pok si Abah atang. Nya atuh Neng Dewi atuh cai-cai heula atuh meniru rusuhan. Wios abi mah da bade uih tos ya uih we da tos ngadugikeun ka Kang Kosim piwarang ka ditu. Atuh ke ka ditu. Bae jeung Abah lah ka dituna. Ame pugul. Tapi da di piwarangna teh Kang Kosim unggul. Nya tunggu kumaha engke we atunya mangga we kitu. Pantoskeun ka Abah. Teu kungsi lila Neng Dewi teh jerut teh pamitan nyarita pamitan uluk salam leos jerut we kitu nya hapunten pabaliut mitra. Leos we atuh mulang deui Neng Dewi teh ka imahna. Sim, maneh tah ayeuna jigana rek ditanya ku Pak Haji. Itah ka ditu ke bada magrib cenah. Kumaha geus boga kareteg hate jang jawaban dina hate maneh geus aya kareteg arek naonna. Geus tos bah ku abi ka rong. Da tadi teh Lisa ge nyarita ka abi ge rada ieu hayangna mah buru-buru cenah ting kawin ting tunangan. Atuh ari kitu naman kumaha maneh eta kumaha ketak maneh kira-kirana. Arek tunangan arek kawin ge abdi mah moal waka bah. Naha sia? Atuh padahal geus we kendaraan boga usaha paribasana saeutik-eutik aya. Mawa kada abi ge era atuh mah nya kawin sagala ti awewe. Keur mah ieu sagala bana ge ti awewe. Kari-kari kawin arek ti awewe moal bah. Keun we engke deui ke abi erek ku abi we nyaho jawab erek dijawab we engke di ditu. Kumaha maneh we ngan askade we ulah ngerakeun kolot nya. Moal tuh bah. Mitra
gancangna carita Neng Dewi geus nepi gitu nya ka imana geus bebejanya cenah kitu ceuk nya cenah saur Kosim jeung ieu geus dibejakeun deui ka bahasan ke Kosim bade magrib siap bade ka bumi. Nyerelekna waktu teu karasa mitra panon poe geus nyulusupnya geus pareum we kitu nya geus poe geus maju ka reup-reupan adan teu kungsi lila adan magrib. Ayeuna mah Kosim ge jarang teu ka masjid. Yo Sim ke masjid. Sok Abah, abi mah rek di bumi bah rada ieu keur rada mikiran ieu jang jawabeun ke. Oh, siapa make jeung kudu ieu ka masjid mah ka masjid we make jeung kudu kitu. Waduh, ieu harek salat di dieu we di bumi wah. Oh, atuh ari kitu mah. Abah ini heula. Mitra, bral we bahatang. Matiti kacai nyokot dudu biasa salat inung bapana. Kosim mah teu salat ayeuna mah ngadon ngahuleng. Mikiran rancana jang kahareupna, jang jawabanna. Geus kapilih, geus kaimpleng pijawabeunana manehna nyeungeut udud, seru si beungeut jigan heueuh. Geus si beungeut teh kacai teh seru udud, nyantai heula kopi. Tekung silila mitranya gancangna carita daratang we inung bapana teh kumaha Sim rek mangkat ayeuna kaeteun bahasan. Kosim sakada puguhkeun ameh ieu maneh meh puguh jika ditu rek dibarengan atuh jeung Abah maneh. Bae mah geus bae uing we sorangan lah. Ame bae da tanggung jawab uing ieu mah da sidik jang uing kahareupna geus aya jawaban anu pasti maneh. Tos Bah aya. Oh syukur atuh jiga tuh. Ame datang ka teu penting teuing jika ditu geus sarolat geus KBG jigana bisi narungguan. Mitra keclak teh kaluar we pamitan nya tuh abi angkatnya bahnya ka ditu lah kalau bumina bahasan kami tohaeun pimitohaeun heuh jiga duh kade teu di helm mitra make jaket teh unggulnya celake kana motor. Waduh gaya ayeuna Kosim teh geus gaya teu kakocapkeun di jalana anjog ka buruan Pak Haji gerung-gerung motor teh digerungkeun terus cetrek di pareuman geus tanharkeun. Tuh jigana itu nyai eta Neng Lisa Kosim teh datang. Muhun jigana cik ku abdi urang tinggal. Atuh leos Lisa teh nya nyampeurkeun kanu panto naon heulana janela disingkapkeun raregan. Nya we bener bray we dibuka panto. Kang Kosim geuningan tos dongkap. Mohon atuh Neng pan eta Lis pan Abah miwarang ka dieu. Nya teu sok kalebet da tos itu tos ngarariung Amu sareng Abah Dewi abdi oge. Kita tadi nya tos siap kitunya urang ngarobrol aya piwe badan tenengeun cenah Abah. Nya hayu atuh yuk. Ayu. Satu mitra Kosim teh asup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sok ka dieu Jang. Asup. Pak Haji. Saur manuk reang cenanya heuh pate nemalana bareng gitu nya. Sak jeung Kosim kalebet. Atuh geus sadia cai atut lalauhna aya cai kopi. Cintehna teko keneh can dieuri-eurikeun kanu gelas. Sok we lah sok
diuk dah beladinya diuk aya piobrolkeun abah teh jang haridep we ieu mah kahareupna. Ah, epi carioseun naon bah sarareuwa si abdi. Oh Kosim. Ain kieu we langsung we nya kanu pokona. Da Lisa geuningan jeung Kosim geus layeut geus rada heubeul hubungan bobogohan. Cik kumaha? Ieu mah rek nanya we heula ka Jang Kosim. Tadina mah rek ka ditu Abah, rek ka imah ari pek teh rada teu geunah suku ieu teh geus kolot mah teu kuat bisa lempang jauh asa heula mitra sakedap. Urang teraskeun deui mitra. Muhun atuh aya pikersaeun naon bah. Ieu Sim. Ieu teh Abah mah rek nanya we da geus heubeul teuing era ku batur bebarengan ka ditu ka dieu kitu nya bisi aya sangkaan anu teu puguh. Kumaha atuh rek di ieu we lah narikan we urang kawin urang garang karawinkeun we atuh kawin rek nanyaan heula. Atuh rada ngorejat Kosim dikitukeun mah. Rada ngagebeg. Da hatena manehna mah lain kadinya tujuanana da sidik arek mulut arek ngeret gitu. Muhun Kang Kosim atuh sok gara ieu kumaha saena. Ok Neng Lisa. Nya sok atuh kumaha arek tunangan atawa arek langsung kawin sok jawab. Ame engke kajeun urang badami deui jeung kolot Jang Kosim. Ok amurok aya. Kosim narik napas. Bari jeung mun ieu teh amat naon teh diukna rada ngised gitu ka hareup. Tina kursi teh asalna mah rada nyarane gitu rada nyelegon. Nama jadi rada ka hareup. Kieu abdi teh hoyong mah hoyong engal-engal rumah tangga, bah, amu, lis. Pan sakieu kaayaan abdi mah nya teu usaha ukur ngojek atawa naon geuningannya can aya nu pasti gitu pagawean teh eta nya abdi kawin ka putra Abah Lengo. Wah, nu karitu mah tong dipikirankeun we. Ah teu tiasa kitu bah. Pan abdi teh lalaki, mah nya arek sagala ti istri. Oh bener ka ari kitu nama heueuh bener. Sok terus kumaha atuh ketak terus caritaanna kumaha banyak tuluykeun. Ieu atuh abdi teh bade rek milarian heula we usaha anu pantes sangkan abdi tiasa nyugemakeun gitu boh dina waktuna nikahan urang nikah we lah teu kudu tanyaan-nanyaan nikah we tapi tang ulah waka ditangtukeun waktosna mah. Kayak abdi hoyong milarian heula usaha anu pasti da aya rerencangan somad. Orang aya rerencangan somad di Jakarta, orang Cilebak. Anjeunna ngajak ka abdi damel. Tah abdi hoyong ka Kempal heula atuh da hoyong atuh puguh ningnya ipekah kitu nya mas kawin nya nangeuy nya sahanteuna we atuh nyenggemakeun. Neng Lisa kitu abdi teh kahoyong mah. Kumaha tah abdi nyuhunkeun waktos heula bade ka Kempel. Tos we pok urang kanu nikah we atuh antosan. Engke urang badanten deui pami ieu abdi tos kengeng damel we heula gitu. Ok ngaharuleng atuh nya heulanan. Amu jeung Neng Lisa terus bahasan. Pok deui atuh bahasan nyarita. Kumaha Lis cenah kitu tah.
Kosim teh jadi hayang nyugemakeun Lisa jadi kawin teh lain ukur kawin wae teh kudu ti dieu lain teu kataheul lain teu narimakeun cenah. Kan hayang nyugemakeun we saeutikna barang bawa boh emas kawin boh benangeuy naon kitu. Da heuh eta geuningan jang Kosim ge ngahargaan kanu kaayaan Abah da Abah teh pan sidik nyawa sorangan di dieu mah ban. Nya kitu sae atuh Abah. Akang mangga kitu oge akang ari ieu mah. Bade didamel heula anu leres gitu. Ari aya tuturkeuneunan mah. Aya Kang Somad aya bade ieu we akang ge ngiring gitu ka anjeunna damel heula di Jakarta. Oh barukan di Jakarta. Muhun di Jakarta. Nya teu sawios atuh. Teu sawios. Nu penting mah urang ulah putus hubungan aya informasi. Ada tuh ngamingon ge uih da bade ieu. Iraha kira-kira eta rek gawe ka Jakarta gitu Sim. Oh Pak Haji. Dipayun keneh ngajak nama ka abdi ngan abdi istilahna mah teu puguh kitu nya can puguh ieu ayeuna mah tos kieu mah. Abdi bade mastikeun we angkat supados abdi tiasa atuh kakempel nya atuh mudah-mudahan atuh ari diusahakeun mah aya tamih-tamihna kanggo cacanakeun gitu nangeui atanapi kanggo mas kawin. Oh alus atuh ari kitu mah. Sok teu nanaon. Ieu kumaha eta naon teh? Gawena gawe naon? Saurna mah di ieu Bah pabrik karpet. Nya cenah ti pabrik teh kakontrakan Kang Somad teh rada lumayan tebih. Wow jauh nya ti pagawean teh kakontrakanna. Nya naek deui angkot kitu atanapi ojek. Hari kitu mah geus we bawa atuh motor. Daripada di dieu engke ngajugrug aya ruksak. Sugaan atuh bisa balik 2 minggu sakali atau seminggu sakali dari duaan mah. Ke Jakarta mah ayeuna mah lah sepi komo jalan ka Lebak mah tong kanu tol motor mah nya bisi ditewak. Mitra atuh asa mobok manggih gorowong Kosim teh. Lah mitra waktosna kabujeng seep yen enjing urang teraskeun deui sawala atawa naon teh musyawarah atawa ngobrol gitu nya antara Kosim jeung keluarga Pak Hasan ditarikan kawin tarik gancangna mah. Tapi Kosim mah da teu niat arek kawin nu puguh mah arek rek ngeret ka Neng Lisa teh. Sakitu nu kahatur ti simkuring ieu dongeng anu judulna Cinta Ditolak Dukun Bertindak bagian ka-18 enjing urang teraskeun dina bagian 18. Mangga sakitu nu kahatur tong hilap di like di komen dina channel Sunda Bandung Kidul sareng Kang Gugum. Sakitu nu kahatur ti simkuring hapunten sagala mugi sagala kalapatanana. Hapunten pisan. Sakitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.